Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi sadayana dina waktos ayeuna simkuring bade nepangkeun alat musik tradisional khas Jawa Barat, nyata mangrupi calung klasik. Nah, kalau resan calung anu ayeuna sareng anu kapungkur aya bentena. Pami kapungkur mah calungna anu digantung henteu sapertos kieu, aya nama digentos janten sapertos kieu. Ieu anu dicepeng calung namina panempas. Panempas kadua. Nanging panempas ieu nyaeta larasna laras pelog. Laras pelog janten nakolna sapertos biasa kentrung sareng panema. Bentena nyata di dia aya 2 rupi, kahiji laras pelog, kedua laras madenda. Kalaresan ieu anu pelog janten pelog mah nadana sapertos kieu. Nada pelog dina panempas sami melodina oge melodi anu pelog. Nah, engke urang papai hiji-hiji. Ieu nada anu pelog nadana sapertos anu neme. Kanggo panempas. Ayeuna urang cobi anu laras madendana. Tangtos benten madendana nyaeta anu ieu buat. Nah, ieu sami sareng anu neme nanging bentena nyata dina larasna anu neme mah laras pelog, ieu mah laras madenda. Madenda mah suantuna jadi nada nate hampir kana lagu. Eta tangtos ieu dilagukeun oge gampil tapi nakolna mah sami sapertos anu pelog neme. Tapi upami misalkan pada dilagukeun tiasa bae nganggo ieu nganggo nada madenda. Contoh seperti lagu non Es Lilin. Lagu Es Lilin. Kumaha lagamna teh? Es Lilin mah Es Lilin gampil di angel laguna nya sok sanaos ieu panerus atanapi panempas kantenan saupamina dina melodina dina panempasna oge gampil di angel lagu. Nada anu panempasna dina pelog sareng dina madenda ayeuna lajeng kana melodina. Melodina oge tangtos benten. Ayeuna ieu anu dicepeng melodi laras pelog. Laras pelog nadana sapertos dina mangkat sapertos kieu. Ieu nada pelog.
nada pelog dina mangkat. Ayeuna kurang cobian melodi anu laras madenda. Kantos benten anu madenda. Nah, ieu anu madenda. Samut man. Nah, sami ieu dina melodi, tapi ieu mah larasna laras madenda. Kantos dina melodi dina mangkatna oge benten. Upami anu pelog mah sapertos anu neme, anu madenda mah sapertos kieu. Ieu nada madenda. Tanapi biasa bae ieu nada madenda dina melodi sami sapertos anu pelog, tapi dina nada dina laras benten antara laras pelog sareng laras madenda. Panginten sakitu wae Assalamualaikum. kanggo video anu ayeuna, mudah-mudahan kapayuna tiasa ngupload video anu langkung-langkung. Ieu mah neme perkenalan hungkul.